Wilujeng sumping ditangsung ulang dinten ieu. Abdi Rina bade janten host anjeun sareng urang bade ngabahas topik anu pinsang menarik sareng relevan nyaeta peran teknologi dina pendidikan. Sasarengan sareng abdi dinten ieu nyaeta Dr. Tia dan Dr. Mita, hiji ahli teknologi pendidikan anu parantos gaduh pengalaman tahun-tahun di bidang ieu. Wilujeng enjing Dr. Tia. Wilujeng enjing Rina hatur nuhun kana undanganana. Tangtu Dr. Tia. Hayu urang mimikan ku paratosan anu kahiji. Numutkeun ka anjeun, kumaha teknologi parantos ngarubah-rubah pendidikan di Indonesia? Teknologi parantos nyanda perubahan anu ageng dina pendidikan di Indonesia. Kalayan ayana internet sareng alat digital, akses kana informasi sareng bahan pangajaran janten langkung gampang sareng melega. Guru sang siswa ayeuna tiasa ngagunakeun rupa-rupa alat digital seperti video pangajaran, platform e-learning, sareng aplikasi edukasi pikeun ngandung proses diajar ngajar. Hal ieu ngamungkinkeun diajar anu langkung interaktif sareng pikareseupeun. Pikareseupeun pisan Dr. Tia. Teras, naon wae kauntungan utama tina penerapan teknologi dina proses pangajaran di sekolah? Aya sababaraha keuntungan utama. Kahiji, teknologi ngamungkinkeun diajar anu langkung fleksibel. Siswa tiasa diajar iraha wae sareng di mana wae. Henteu kawates ku waktu sareng tempat. Kadua, teknologi ngadukung diajar anu dipersonalisasi. Unggul siswa tiasa diajar numutkeun kana laju sareng gaya diajar masing-masing. Katilu, teknologi oge ngabantosan guru dina ngatur kelas sareng bahan pangajaran kalayan langkung efisien. Oke, anu salajengna bakal dilanjutkeun ku Dr. Mita lewat via Zoom lantaran keur kedah hadir. Dr. Mita, tentu aya tantangan oge nya. Naon tantangan pangbadagna anu dihandap dina nginstalikeun teknologi kana pendidikan? Leres pisan pira, salah sahiji tantangan panggedean nyaeta infrastruktur. Henteu sadaya sakola di Indonesia ngagaduhan akses anu cekap kana teknologi sareng internet. Salian teh eta aya oge tantangan dina hal lain. Hal anu latihan guru, loba guru anu masih teu bisa sareng pamakean teknologi dina pambelajaran sareng perjogi latihan anu cukup. Terakhir aya oge tantangan dina hal konten. Sanaos loba bahan anu sayogi secara online, urang teh kedah mastikeun yen konten eta teh berkualitas sareng luyu sareng kurikulum anu berlaku gitu. Bener pisan Dr. Mita, kumaha numutkeun ka anjeun cara anu pangalusna pikeun ngukulan tantangan-tantangan ieu? Nah, pikeun ngungkulan tantangan ieu teh urang peryogi kerjasama ti sagala pihak. Pamarentah kedah ningkatkeun investasi dina infrastruktur teknologi sareng internet, utamana di daerah terpencil. Salian teh eta program latihan pikeun guru kedah diperbanyak gitu. Sareng ningkatkeun kualitasna. Sareng anu henteu kirang penting teh urang kedah ngalibatkeun para ahli pendidikan sareng teknologi pikeun mastikeun konten anu disayogikeun teh berkualitas luhur sareng relevan sareng kabutuhan siswana gitu. Sangat informatif Dr. Mita. Ayeuna hayu urang buka sesi tanya jawab sareng audiens. Saha anu hoyong norot heula? Wilujeng enjing Dr. Mita, nami abdi Zulfa. Abdi hiji guru di sekolah dasar. Parantosan abdi kumaha carana anu efektif nggunakeun teknologi kanggo siswa anu masih di tingkat dasar. Hatur nuhun Zulfa. Nah, pikeun siswa di tingkat dasar, teknologi kedah dianggap kalayaan cara anu pikareseupeun sareng interaktif. Alat-alat sapertos aplikasi diajar anu dumasar kana game, video edukasi, sareng alat bantu visual tiasa pisan efektif. Penting oge pikeun mastikeun yen konten anu dianggap luyu sareng umur maranehna sareng nganggap gampang kahartos gitu. Salian ti eta teh peran kolot sareng guru bisa penting dina ngadampingan siswa nalika ngagunakeun teknologi gitu diajarkeun gitu. Patarosan anu pisan hade Zulfa, saha deui anu hoyong naros? Wilujeng enjing nami abdi Asya, kolot ti 2 anak. Parantosan abdi kumaha cara ngawasan sareng kontrol ngagunakeun teknologi supaya barudak tetap fokus diajar sareng henteu kaganggu ku hal-hal sajian sapertos game.
Haturun Asya. Nah, salaku kolot penting pikeun netepkeun watasan waktu pamakaian teknologi. Sareng mastikeun yen budak-budak ngagunakeun alat marenana teh pikeun tujuan diajar gitu. Pikeun tujuan anu teu ngarahna kanu ngarah ka negatif gitu. Anjeun tiasa ngagunakeun aplikasi kontrol kolot pikeun ngawas kagiatan online maranehna gitu. Sareng meumpeuh konten anu henteu luyu. Salieun ti eta teh pasihkeun contoh anu sae kalayaan ngagunakeun teknologi secara bijaksana. Sareng ajarkeun budak-budak teh ngeunaan pentingna kasaimbangan teh antara waktu diajar sareng ulin gitu. Patorosan anu sae, Asa, saha deui anu bade ngaros? Wilujeng enjing Dr. Tia, nami abdi Risa. Abdi mahasiswa jurusan pendidikan. Abdi hoyong naros kumaha cara ngadukung para guru supaya langkung percaya diri ngagunakeun teknologi dina pangajaran. Hatur nuhun Risa, salah sahiji cara anu pang efektif nyaeta ku ngadukung program pelatihan anu kontinu sareng praktis pikeun para guru. Pelatihan ieu kedah fokus kana ngagunakeun alat-alat teknologi anu aya dina konteks pangajaran nyata. Salian eta penting oge pikeun nyayogikeun bimbingan sareng dukungan ti kolega anu langkung maher dina ngagunakeun teknologi. Ku cara ieu, guru tiasa langkung percaya diri sareng motivasi pikeun ngagunakeun teknologi dina kelasna. Hatur nuhun Dokter Tia, kanggo jawaban-jawaban anu pisan mangpaat. Salaku panutup, naon pesan Anjeun pikeun para guru sareng siswa di luar sana dina menghadapi zaman digital ieu? Pesan abdi nyaeta ulah sieun sareng kabuka kana parobahan. Teknologi nyaeta alat anu pisan kuat anu tiasa ngabantosan urang diajar sareng ngajar kalayan langkung HD. Terus diajar sareng adaptasi kana perkembangan teknologi. Sareng anggo teknologi eta pikeun ngadukung proses pangajaran anu langkung efektif sareng pikareseukeun. Hatur nuhun pisan Dokter Tia jeung Dokter Mita kanggo wawasan sareng informasi anu pisan berharga ieu. Muga-muga pemirsa di bumi tiasa mangpaatkeun tina diskusi urang di dinten ieu. Nempi ka patepang dieu di talkshow sajeleuna.